makna dari ngaras dulu ya. Makna dari ngaras adalah mohon doa restu dari orang tua dan juga pemaafan dari kedua orang tua. Tentunya untuk anak tercintanya. Mudah-mudahan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, anak tercintanya dijadikan rumah tangganya yang sakinah mawadah warahmah, penuh dengan berkah dan juga keridhaan dari Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabada manjatkeun puji ka Allah nu makawasa, puji ka Allah nu suci sinarang, syukur ka Allah nu maha ku kodrat sareng irodatna urang tiasa kempal di rorompokna karsana Bapak Ahmad sinareng Ibu Amah sakulawargi dina raraga baris ngalaksanakeun hiji runtuyan acara seni budaya ngaras nu baris diteraskeun kana siraman. Peryogi kauninya ku para saderek sadayana, para pinisepuh anu kusip kuring dipihor yang ngarase asal kecap tina nguras pangampura, nguras pidoana di jantan Ibu Rama anu di dieu painten dan Nur Indah anu bade ngambah sagala rumah tangga, bade ngalapri do Allah kalangkungan ibuna sinareng lamana. Atuh mudah-mudahan baik kulung surido ti ibu ti rama janten jalan lungsurna karidohan ti Allah ka anjeunna. Mugi anjeunna ngamah sagala rumah tangga aya dina kabagjaan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Paluargi sadayana anu kusyukurin dipihormat Bapak kali Ibu sadaya, segera pada urang sami-sami nyaksen acara ngaras nu baris literasi kana siraman. Namun hapunten anu kasuhun kasadaya kula Jembar anu bade geuning nyaksen di acara. Sim kuring nyuhunkeun kahikmatanan janten teu aya nu ngobrol, teu aya nu nyarios dina waktos lumangsung ieu acara. Sok sanaos ieu teh acara seni budaya namun kalintang luhur nilaina, mudah-mudahan aya manfaat. Paluargi sadayana anu kusyukur dipihormat Bapak kali Ibu sadaya, urang kawitan ieu acara bae namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agung muntang saraya kana maha kawasa muhita Gusti yang widi saksian Iwan Oja nu baris dijajab kugurak mangsa alam rimit disiram cai kabagyan diindung di bapak di baraya sangkan gemar nurwawi jadi salah Nur Indah sakadap deui hidup baris di jurung kupang jurung restu menjadi indung dijajab kupang jajab doa nu jantan rahmat sakadap deui hidup baris ninggalkeun alam lalagasan ngalih kana alam limitan. Diragu paikeun panangan geus. Diragu paikeun panangan anak. Pileuleyan mah. Pileuleyan bapak pilih ini pake hidup bicara tapi bicara hidup teu tiasa sasarangan sareng mama. Teu tiasa sasarangan sareng mama. Satemana geus anak. Ayah getih anu sumaha mah tidak waruga salina sabagian getih mak sabagian getih mah ayah jantung mah getar dina dada salina sabagian jantung mah sabagian jantung bapak gelis neng nu indah anaknya niatan ku neng ya nikah neng ibadah karena Allah. Niatan kuning ini teh ibadah karena Allah, lain ukur karena bohong, tapi niatan ibadah karena Allah geus. Diralekkeun sapean anu katu aosan basmalah. Mangga majeng sadayana bismillahirrahmanirrahim. Dilepas aja sandalnya. Terasa pagi.
deui ieu Aisyah baris diecakeun ku emak Ayun sareng ku bapak. Ieu nya eta emak ecakeun sabagian tanggal walar emak, bapak ecakeun sabagian tanggal walar bapak. Anu dina ranget eng baris timbang ku corogeh ieu tertulis. Mangga. Emak, bapak lepaskeun Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga, bapak tiasa salib paling di ayun mak tiasa salibna paling di gelis mayun ka emak sareng ka bapak gelis Neng Nur Indah anak cobi kuning tinggal kapalih payun gelis tinggal cing antep tinggal cing lelep tinggal aku kacinta tinggal aku kadede di dia di payun Neng aya pahlawan nu kacidaeun jasa pangorban anak Neng cobi tinggal gelis di dia di payun aya emak anu parantos ngandung Neng 8 sasi 10 dinten lebih kesehat Neng nyeri nak beri menalika naik kubah ke alam dunia getih ngabayabah kesah ngagulung seawak-awak antara hirup bagaimana malahan aya gerentas teh amanah emak waktu harita saya gerentas teh amanah emak waktu harita ya Allah selamatkan urang kali abdi ya Allah selamatkan urang kali abdi ya Allah bios abdi anu tanasa bios abdi anu jantan korban ya Allah bios abdi anu jantan korban korban kesegala bina tawa ini capek kasusah kahese korbankan kesehatan tadi palirek emak sareng ku bapak malahan emak sareng bapak korban Neng Nur gelis jasa menjadi indung moal bisa diukur kulurna gunung jasa jantan ramah moal bisa dibilang kubaranang ngapeng gunung sok rajin urung segara sok rajin lepah tapi kanya akadede emak sareng bapak kan Neng moal luntur ka ibuna moal askah hujanan bakal ngatrak salah lawasna ka Neng bade kumaha Neng Nur mulang tarima ka emak sareng ka bapak bade kumaha carana bade kumaha jalanna anak taya bahasa nu bisa gantikan segala jasa pengorbanan emak sareng bapak ka Neng taya barang nu bisa nandingan anak geus ciparitohna sok sanaos harta bro dijuru bro dipatok ngalayak di tengah iman Neng moal tiasa mulangkeun Neng moal tiasa mahalaskan segala jasa kasayang emak sareng bapak ka Neng sadacan Neng dina dinten hiji akadna tepangan lah emak sareng bapak geus tepangan emak sareng bapak nyungkeun dihapunten ka emak ka bapak bobi salami ieu Neng sering nguci waktu ka emak sareng ka bapak bobi salami ieu Neng sering ngaraheutang manah emak sareng bapak ku cariosan Neng sareng ku tingkah pola nyungkeun dihapunten geus nyungkeun piduan hati emak ti bapak malah manar piduan hati emak ti bapak janten jalan lusunna kari doa ti Allah Neng tiasa ngucakan ka emak canak rema panangan emak dua anak cepengan ku Neng dua anak panangan emak geus cepengan panangan emak dua anak cobi tetep pamanteun emak ku Neng tetep pamanteun geus tetep cing antep tetep cing lalap tetep ku kacinta tetep ku kadeukeun anak Neng cobi tinggal geus
coba tinggal nak kongkong langsung emak ayah tanya angka dulu itu bisa derek aku kuasa coba tinggal nak kongkong langsung emak ayah tanya angka dulu itu bisa derek aku cerita gede hanya anak kan gede hanya anak kan ngomong na cisoca mama di nada nanti ngawakilan mana mama du kalintang berat kalintang mikanya mika dedeng kan ini teh aya watas wana tuh teh aya pabandingan anak neng ulah salahnya munyung neng ulah salahnya munyung tak gunung muja lainnya sagara tapi munyung pun pernah jadi inu muja kana jantan rahma anak ayeuna cenuk waktu rahayu ningal mangsa utama nitih wanci mustari ningal mangsa wali membekas saksian ku sadayana raka-raka hidup ayat di ayeuna nyarios ka emak geus nyarios ka emak dina ati anu ning dina mana anu setra nyahutkeun di hapunten ka emak pilih aya kelepatan pilih antos ngaraheutan mana emak ku cariosan neng sareng tingkah pola mobil neng sering ku ciwaki ka emak juga dihapunten geus nya bidoa nanti emak mah mana bidoa ti emak jatuh jalan usul karidoan ti Allah kaon mangat nyarios geus nyarios ka emak bari tetep paman teu maku tetep ku kacinta tetep ku kadeuh nyarios ka emak geus Bapak miwah ibu mangrupikeun anugerah anu pangagung kanggo abdi. Hatur nuhun kana setiap nasihat, terguran sareng kabagjaan anu dipasikeun ku bapak sareng ibu ka abdi. Teu aya ungkapan rasa syukur sareng prakan anu tiasa ngabales sagala kasayan anu parantos ku bapak sareng ibu. Salaku putri tangtosna abdi sadar yang abdi tebih pisan tina kasampurnaan. Abdi nyuhunkeun dihapunten saagung-agungna ka bapa miwah ka ibu tina sadayana kalepatan kahilapan sareng kanyeri anu ku abdi dibikeun ku lampah atanapi ku ucapan salaresna teu aya niat sakedik oge. Abdi nganyeri hate sareng perasaan bapak ibu. Sekali deui abdi nyuhunkeun dihapunten ka ibu sareng ka bapak. Mugia ibu sareng bapak sehat saterusna. Supados abdi tiasa ngabagjakeun ibu sareng bapak. Doakeun abdi Pak. Doakeun abdi. Mugi neng bungsu umat doakeun lahir batin dunia akhirat sing kapenat dunia ilmuna lahirna batinna semua didoakeun bungsu amin ya Allah. Bungsu bapak akan ngapunten lahir batin dunia akhiratna bapak dihapunten sadayana dirangkul mama sareng bapak takut neng dirangkul mama sareng bapak takut dirangkul mama sareng bapak Bapak abdi hapunten samudaya kalepatan mama bapak da kalepatan di lahir dugi ka batin mugi kerasa
bari ridho anak bapak nulis Biar bisa ngerti Canak sampean dapakin dalam pakonan hidup. Rendahkan daya tidak dipainan ibu, rendahkan daya tidak dipainan Allah. Tidak pernah janji dipainan ibu, janji dipainan Allah. Mau motoran tapak lancang pengeresana ibu amat. Tapi hidup baris ngajaga kebersihan amin aku kahadang aku solehan ibu. Banget wasu. Wasunya bersih guys. Kawasu sampean di dia salah satu kawasu sampean ibu. Tapi kawasu dosa-dosa neng ka ibu salami ibu. Dosa-dosa neng ka ibu salami ibu. Maka wasu cedera. Sebenarnya wasu di dalam nih. Di lap itu hati-hati guys. Sebenarnya di lap di paparin minyak kawangi nyirokan neng mau motoran tapak laca. Ibu tapi neng baris nyamuk kan wawangnya sesuai kita buka hadiah buka solehan neng kita rumah tangga neng keluar gitu neng buka hadiah buka solehan. Maka disimpan di ikan atas. Ayeuna kira doakeun ibu pun. Sujud di salah satu sujud jalmi ka jalmi anak. Syariatan neng sujud di paidan ibu hakikatna di paidan Allah. Ya Allah. Ya Allah anu ngagaduhan abdi sadaya. Anu teh alam sadaya abdi ngadoa ka ibu abdi. Paparin kemuliaan, paparin kesehatan ibu. Hapunten dosa-dosa ya Allah, hapunten dosa-dosa. Pika asih ibu sapatos ibu mikanya pika asih ka abdi teh watos banget ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cekap tulis. Cabe dirangkul deui mana dirangkul deui pileuleyan. Pileuleyan mobil anjing pageto neng nabihan mah. Dicanak ku caroge macing sehat. Macing sehat, cing panjang yuswa sentiasa nyaksian putra-putri abdi. Macing sehat. Berangkil di sana. Didoakan ku mah hidup cing panjang yuswa panjang dunia tanggung rezeki. Barakallah wa baraka alaika. Ojo mapain aku mapain aku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cekap guys anak. Ayeuna tepangan bapak. Canak sampean bapak. Dapatkan dalam hidup pada wasu sampean anak. Wasu sampean bapak guys. Wasu sih bersih. Tidak pernah janji di penal bapak, janji penal Allah mau motoran tepak lacak pak. Tapi neng baris ngejaga kebersihan amin aku kahadeh ka solehan. Neng kita rumah tangga neng keluarga neng aku kahadeh ka solehan. Dilapis. Sebenarnya dilapis paparin minyak kawangi nyilokakeun neng mau ngabawan tapak lacak bapak tapi neng baris jambon. Wawanginya segitu buka hadiah buka solehan nih, kita rumah tangga nih keluar gitu. Buka hadiah nih buka solehan nih, jangan istilahnya solehan udah tiasa ngabakti kalau jangan carawi. Maka disimpan dari anak. Ayeuna geus doakeun bapak sakumaha nih ngadoakeun ka mama. Dok, sujud di salah satu sujud jalmi ka jalmi geus. Doakeun bapak aku nih, doakeun bapak aku nih. Ya Allah. Ya Allah, abdi ngadoa ka rahmat abdi. Paparin kemuliaan, paparin kesehatan rahmat abdi. Apunten dosa-dosana ya Allah, apunten dosa-dosa.
pikanya rama abdi pika asih rama abdi sama rama abdi pikanya abdi ke asih ka abdi daya watas makan amin amin ya Allah maka diraku rama diraku rama doakan buat nih ci sehat ci panjang ci biasa kasih putra putri berangkat di sana tidak cigi dulu karena iwan kita nyar kemaluan bagian sama sabar kalau pulang kamu bareng ke arah iki macam bawa itu amin 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 ya Allah cekap di sana ayah diri nunggu sajiri mereka nunggu sisa nyawa nggak keluar lapan dari nuti heula di sebat raka nu panderi di sebat rai di dia aya raka-raka hidup mengatapangan di teteh nu pangageungna geulis ka teteh nu pangageungna tepangan teteh tepangan cana krema panangan teteh tetep paman teteh kuning tetep buka cinta tetep buka dede di payuna teteh aya rai bungsu teteh nu kamari mah teteh kantos ngais kantos ngaibahan kantos ngamamat ayeuna lapangan teteh bari nyuhunkeun dihapunten ka teteh deui aya kalepetan teteh bari nyuhunkeun pinuahan teteh nyarios ka teteh bari tinggal paman teteh ku kacinta teh aku ka deudeuh anak nyarios ka teteh doakan abdi teh sami-sami teteh oge kanggo ngadoakeun pisan lahir batin dunia akhirat amin dirangkul teteh geus dirangkul teteh astagfirullah minal khotaya cekap geus cekap anaknya hidup di maka dunia biasa lapangan teteh bukan serba tersaja cana krema panangan teteh nyarios oge neng ka teteh pilih sering ngarepotkeun teteh oge sering nyesahkeun teteh nyarios bari tetep paman teh aku neng tetep buka cinta tetep buka deudeuh nyarios ka teteh neng nyarios ka teteh hapunten abdi sok nyusahakeun sok ngarepotkeun wae ka eteh hapunten abdi nyuhunkeun pidoa ti eteh doakan abdi teh sami-sami eteh oge punten punten doakan dirangkul sini video beroya astagfirullah minal khotaya biasa lapangan teteh kepada dia robbal beroya cana krema panangan teteh astagfirullah nu geulis nyarios ka teteh minal khotaya abdi nyuhunkeun dihapunten ka eteh abdi sok nyusahakeun sok ngarepotkeun wae ka eteh hapunten abdi doakan abdi teh sami-sami Nur ku eteh didoakeun rumah tangga Nur cing sakinah mawadah warahmah amin ya robbal alamin dirangkul teteh geus dunia tujuannya niscaya akan letih dan pasti sengsara di terbundak cana dunia krema panangan teteh nyarios nu geulisna ka teteh akhir masa
dirangkul itu. Astagfirullah bila khafaya Cekap tulis mah terasa pada dia kah teteh numpang cakapna kah hijab mah tergelis tiasa oke nyari os ada dirangkul datang Allah takkan lupa selama-lamanya. cekap mah tiasa nepangan wargi-wargi nengka palih payun nung suruh ka handap Firullah Astagfirullah mangga tepangan wargi-wargi teteh mohon punten sanes abdi ngaguru